Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing sadayana patepang deui sareng Pacepi di saranganku Ibu Yana. Diana Rosdiana dina pengajaran bahasa Sunda. Alhamdulillahirabbil alamin, langkung ti payun urang manjatkeun syukur ka Allah taala bari dinten ayeuna tiasa patepang deui nya dina pengajaran bahasa Sunda. Sataacan Pacepi ngadugikeun materi anu baris kanggo dinten ayeuna kitu nya maksudna teh. Langkung ti payun Pacepi oge panginten Buyana nya urang teh kedah ngajagi kesehatan harus Buyana. Laras bisa. Kawit nama non 3M nya Buyana. Hiji panginten non hiji teh mencuci tangan. mencuci tangan, kadua memakai masker, katilu menjaga menjaga jarak, lajeng panginten kaopat. Nah, ayeuna mah aya kaopat Buyana nya dugikeun kaopat teh eta menghindari kerumunan. Ras nu kalimana membatasi mobilitas. Maksudna menjauhi kerumunan teh panginten pami aya nu ngariung kitu Buyana nya teh urang teh ulah ngiring naon? Ulah ngiring ngariung kedah menghindar kedah gitu. Ngejauhan eta. Margi panginten ku urang ngiring ngariung eta teh boa aya di salah sahijina jalmi laras pisan Pacepi. anjeunna naon reaktif gitu katanya. Janten hawatos kita nempa ka diri urang teh urang nyandak eta gejala teh ka kulawargi. Lajeng anu kalimana nyaeta mengurangi mobilitas, maksudna teh panginten urang teh kedah membatasi lah anu sok biasa urang jalan-jalan ya Bu. Mun leres tak sok ka pasar atan nabi enak libur bade ka tempat wisata teh geuning. Ayeuna mah wayahna we kedah ditahan heula. Tah kitu panginten nya murang kali kelas genep sadayana Pacepi lajeng Buyana ngajak gitu nya ka aranjeun sadayana pikeun ngajaga kesehatan. Urang nerapkeun 5M eta gitu tah. Mugia aranjeun kulawargi tetep aya dina kesehatan, aya dina kelancaran, utamina aranjeun sadayana kedah sumanget Buyana margi urang teh diajar di sakola, boh diajar di bumi teh sami nya. Kedah naon panginten kedah sumanget, laras pisan. Kedah disiplin waktosna diajar panginten kedah diajar. Terus tugas teh ulah dugikeun ka teu dikumpulkeun antara ieu mah kelas genep Buyana. Teu dikumpulkeun atanapi teu ngadamelan nya, teu ngajakeun tugas. Kumargi kan langkung seueur ditumpuk janten seueur pisan. Janten hoream panginten. Kan tenan ieu mah kelas genep nya Buyana nya. Bade mendapat ujian nya laras pisan sakadap bade ujian berarti kan kedah lengkap gitu. Urang lajeng wae panginten dinten ayeuna teh urang baris praktekeun deui paguneman pami kamari mah abdi sareng urang kali kelas genep teh parantos ngabahas ngeunaan wirausaha Buyana. Wirausaha teh sami sareng wira swasta. Naon sih atuh ari maksudna wirausaha atanapi wira swasta teh nyaeta jalmi anu ngamekarkeun keahlianana. Alhamdulillah barudak kelas genep teh parantos uninga wireh dina usaha teh aya dua, aya barang aya jasa. Saupamina jasa teh berarti kan keahlianna sapertos urang panginten anu dina widang atikan atanapi pendidikan. Aya oge usaha dina widang barang sapertos icalan naonnya lancingan panginten Bu lajeng naon deui nya ATK panginten. Komo ayeuna mah pecet geuning nya kumargi anu tos canggih icalan teh tiasa di online. Tah eta pisan tah berarti saupami icalan online sapertos kitu berarti lebetna kana barang panginten gitu. Laras. Jasa oge tiasa saperti Gojek tah pami Gojek berarti lebetna kana jasa. Kitu nya. Gojek, Grab ayeuna mah kan seueur nya. Ku urang namina teh panginten ku leukeun ku serius sumanget usaha insyaallah bakal berhasil sukses bakal maju gitu. Nah, supados teu nyangkolong kana waktos urang lajeng wae kana pangajaran pembelajaran gitu Buyana nya dinten ayeuna urang teh baris meraktekeun paguneman anu judulna usaha jajanan lokal. Jajanan lokal teh berarti jajanan-jajanan anu khas daerah panten gitu. Saperti upami burger mah salarasna mah da jajanan luar negeri namun tos lebet ka urang panten. Janten kadang urang teh ayeuna mah langkung resep keneh jajanan-jajanannya atau khas makanan-makanan khas atau barang naon lah gitunya. Komo ayeuna mah nuju demam Korea, makanan-makanan Korea teh lah. Sapertos kumaha nya Bu? Sapertos
naonnya nuti Korea teh toboki, Oh, kimchi, pami dimsum anu karet mah panten ti Jepang nya punya. Seueur pisan. di Korea ge sami Henteu aya. telepat Bu panginten urang teh nya Heeh. konsumsi katuangan ti luar kitu nya ti luar negeri sapertos kitu teh telepat Bu nanging urang ge panginten nya salaku urang Sunda nya ulah ngaraos upamina urang ieu panginten aranjeun nuju nuang suuk mun siga urang deso kitu Bu nya atanapi siga urang anu jadul henteu sami-sami wae derajatna antawis tuangan ti luar negeri sareng tuangan anu khas lokalnya Ulah sami-sami wae. dugikeun ka kieu nya urang teh linggihna teh di Sunda Nah, tapi urang turunan teh Sunda ngaieukeun tuangan urang luar sapertos dong. tadi disebutkeun tah panginten sok sanaos urang teu teropat seneng Ya, kana makanan eta leres. tuangan eta tapi urang oge kedah terang minimal terang ya Nya, Pak teu leres sedep pisan. oge tapi ulah menghujat Tah sapertos eta kitu teh kenging panginten nya menghina nya menghina sakumaha dina leres. keterangan agama. Uhun, Beres urang teh kan jangan menghina makanan tah gitu. gitu laras. Tah panginten urang lajengkeun kana slide salajengna di dieu aya teks paguneman teks percakapan atanapi teks paguneman anu insyaallah baris ku Pacepi sareng Ibu Yana contohkeun ka aranjeun sadayana kumaha panginten merankeunana ta aranjeun tiasa praktekeun ieu teks paguneman sareng kulawargi Bu panginten tiasa sareng mama atanapi tiasa sareng bapa atanapi tiasa sareng teteh saha weh pokona nu aya di bumi kantun nya digentos we sapertos ieu mangga Kang digentos atau mangga apa atanapi mangga ibu kitu nya atanapi mangga teh mangga teu sawios eta di Robi nu pastina din aranjeun sadayana janten deris gitu janten anu jajana gitu Bu. Oh, Nah, janten jajana. mohon murid kelas genep teh anu jajana Oh, lawan bicarana anggota keluargana anu janten pedagang. Pedagangna. Oh, panginten upami raka upami mama bapak janten nu icalanana Iya, dagangna leres gitu. Bade emang bade bibi ge teu sawios Teu panginten. sawios sareng Ya, salah sawios nu aya di bumi. bumi Iya. gitu. Ulah sareng anu sanes lah gitu atanapi Nuhun. aya rerencangan tinu tebih ka bumi entok urang kan ya non kedah ngajagi bunya kedah jarak ngajagi sanesna sombong panginten sanesna judes atanapi kumaha deui kumaha deui leres pisan. Tah di dieu sateuacan Pacepi sareng Ibu Yana panginten bade nyontokeun kumaha namina teh merankeun atanapi mentonkeun kitu nya ieu paguneman teh di dieu aya sababaraha kecap Bu aya 2 kecap Bu anu di non garis handap nu kahiji aya ngagaleuh nu kadua aya meser. Tah janten panginten sateuacan ngadugikeun contona ngagaleuh teh sareng meser teh sami Bu artina gitu yaitu membeli dina bahasa Sunda mah kan membeli itu kan artinya kecapna benten-benten Bu. Itu seperti kalau dalam bahasa Indonesia saya membeli ibu, membeli ayah, membeli tapi kan upami dina bahasa Sunda mah benten Bu. Aya undak usukna gitu aya ya leres pisan janten kalau dibicarakan oleh kita pribadi katanya seperti apa, kalau subjeknya orang lain seperti apa gitu Bu. Janten kanggo ngagaleuh subjeknya berarti orang lain Bu. Nah, seperti mangga Kang bade ngagaleuh naon berarti yang mau membelinya kan orang lain berarti ngagaleuh. Ulah urang nyarios misalnya teh abdi bade ngagaleuh tah eta lepat leres janten ngagaleuh mah kanggo orang lain gitu. Subjekna sanes untuk kita tapi untuk orang lain tah upami kanggo urang mah abdi meser gitu. Janten intina mah upami ngagaleuh mah kan sanes Leres pisan. Nawisat nya nya nawisat. Anu ngagaleuh mah berarti subjekna teh batur gitu tah upami meser urang jadi saupamina aya nya urang pribadi misalnya teh nyarios ka batur atau nyanggem ka batur abdi tos ngagaleuh misalnya teh HP atanapi tos ngagaleuh kantong tah eta teh lepat kada nama abdi meser kantong kieu pangintennya upami abdi naras ka bapak panginten Pacepi parantos ngagaleuh naon gitu abdi parantos meser kantong anu enggal misalnya teh gitu tah gitu. Aduh janten terang ya abdi terus di dieu ieu Kang Kang teh sami wae sareng AA misalnya aranjeun nya putra anu kedua misalnya teh anak yang kedua nah anak yang ke satunya laki-laki biasa wae
akang atanapi aa sami wae. Terus teteh oge sami wae sareng ece atanapi ce gitu. Nah, tiasa ce, tiasa teteh, tiasa kang, tiasa aa gitu. Panginten supados teu nyangkolongkeun waktu deui Bu, urang lajeng wae kana pencontohan ieu paguneman. Yuniana bade ku Ibu Yana sareng anu derisna ku Pak Cepi nya. Mangga disakseni. Mangga Bu. Mangga Kang bade ngagalih naon? Aya bandrekna atanapi bajigur. Duh, seep Kang. Tadi aya nu ngaborong anu sanesna Kang. Muhun teu sawios. Pamisuk masih aya. Aya Kang suuk mah. Kang bade sabarahaeun? Abdi meser 5.000-eun teh. Nuhun, sakedapnya Kang. Ieu artosna ditampi suukna. Nyanggakeun suukna Kang, ditampi artosna. Hatur nuhun teh. Sami-sami. Gitu. Tah eta panginten contoh ti Pak Cepi sareng Bu Yana sakali deui nya supados tadi mana mbean gitu ya. Sekali deui Bu. Supados ieu nya supados ngadangukeunana janten lancar gitu. Tah. Mangga Kang bade ngagalih naon? Aya bandrekna atanapi bajigur. Duh, seep Kang, tadi aya nu ngaborong anu sanesna atuh Kang. Oh, mun teu sawios. Pamisuk masih aya. Aya Kang suuk mah. Kang bade sabaraha? Abdi meser 5.000-eun teh. Muhun Kang sakedap. Ieu teh artosna ditampi suukna. Nyanggakeun suukna Kang, ditampi artosna. Hatur nuhun teh. Sami-sami. Eta pangintennya kanggo pencontohan teks paguneman usaha jajanan lokal. Janten ayeuna tugasna naon atuh? Nah, tugas hidup nyaeta pek praktekeun paguneman tuluy jieun rekaman videona salajengna kintunkeun video ka WA atanapi Telegram atanapi bade BIP Pak Cepi gitu seueur pisannya Bu. Iya. Ya. Lengkap sudah ininya. Lengkap. Akun seueur Pak Cepi. Abdi mah mung WA we sareng SMS. Satu acana ngaturkeun nuhun pisan ka Bu Yana parantos nyarengan dina pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun mugia naon wae anu parantos didugikeun tiasa bermanfaat kitu Bu nya. Sareng ulah lali kanggo ngempelkeun tugasna via WA berupa video gitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.